keur ngadua ge keur meunang musibah ge soleh we eta aya santri nu dititah ngalah nangka peng teh loba nyiruan kudu teu make selempak sok eta nyiruan kana kolorna eta kana sarungna buru ngakieu ngakeel kasih eta da santri mah cerdas atuh Pak keur kitu ge ngadua ya Allah geuning jadi ageung Gusti bios ageung ngan alin ageung nama bios ngan nyerina we bunuh hilang Gusti nyerina we hilang ageung nama teh ngopi Allah we ieu mun gede baliho aing mah sok sedih mun gede baliho kieu teh moal lila pasti pake moe pare aing nu sedih mah wayah ngaji ke Malangbong pernah sabulan ka tukang pek teh aing ngeribeut saat pek teh eta na teh ece WC-na teh pacilingan da aya gambar aing dina helikopter teh geuning anu ngising teh plung-plung da eta teh mun lalaki mah nu ngising lauk teh nyampeurkeun eta teh awewe mah nyampeurkeun da aya nu seuri meureun mun lalaki nu ngising lauk teh kalabur da aya rek nakol meureun mana we aing ngaji geus penting ge maribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate hayam, sate doma, sate sapi nu ngawal salam da acan loba masih sepi. Sate hayam, sate doma, sate kelenci nu ngawal salam moga-moga sing parak rezeki. Sate hayam, sate doma make daun hui nu ngawal salam ibu-ibu anu masih keneh carali moga-moga carogena kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Tiara mawakan aren babakan Cikiara memang keren. Neng Tiara mawa tangkil babakan Cikiara memang gokil. Alhamdulillah alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wa syukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa addim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun. Shadaqallahul azim al-ayah. Abdi ngaosna bade dikebutkeun wae margi acara aya 5 nuka hiji pembukaan nuka 5 parasmanan sugan ece sugan bo abdi badai ngadeg
Hapunten sepuh kahalangan ku banir ibu-ibu na jadi kudu beh dieu anu dipihormat al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para kiai, para ajengan, anu dipihormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah, teka kantun bini sepuh tokoh masyarakat di tempat, anu dipihormat ais pangampih pupuh lembur, Bapak Lurah Panglayungan, Bapak Camat Cipedes pun Lance, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Andi Warsandi, sadayana tini sepuh tokoh masyarakat, tokoh pemuda tur anu dipika sepuh di tempat anu kusim kuring dipihormat. Pandung waktu panjajab acara anu parantos maparin waktos kasim kuring asarada keung da mustamina jauh abdi teh asa keung ece bari can aya cai sawios aja sawios tah menak deui abdi kaanehan jeung ieu pot kemang ge dirangeuyan di dieu aya ku aneh di babakan Cikiara biasana pot kemang teh di sisi ieu waduh make tadah segala jadi ieu teh ajengan teh nitah nyebor kemang beureum hampura santri Harapan Negeri Pondok Pesantren Darul Munawar anu insyaallah baris mengiringi ku hadroh moga-moga parantenanana sing janten ulama, sing janten penerus para kiai, sing janten penerus para ustad, jadi pengusaha sing sukses, ya nucan kawin moga-moga sing engal-engal pajeng, sami Karang Taruna di dieu ge moga-moga grup IPTN Ikatan Pemuda Telat Nikah, moga-moga sing engal kenging jodoh. Ti akang di pasihan kunci lamun hayang memberi jodoh mah dibere 2 kunci apalkeun hiji kunci Fortuner nu kadua kunci Innova. Ibu katingali bapak henteu nyakeun bae rada poek saeutik malah ya ajengan Gusti teh ajengan leutik panggung badak biasa dina kurung manuk diulam ku pangaresa pun lance Ketua Komisi 2 DPRD biasa we langanan ayeuna teh janten 4 panggung panjenengan teh alhamdulillah hebatna urang babakan Cikiara dugi ka tutup jalan ieu buktos antusiasna urang babakan Cikiara kana ngahirupkeun nasionalisme, ngahirupkeun syiar agama. Mudah-mudahan sing lungsur barokah. Amin. Ya Robbal. Bu Darama. Alhamdulillah. Cetitin aya. Winunu. Ceimas. Wijuju. Diipah. Ceyayah. Ayahnya Becin aya. Maeha. Ya syukur da aing ngaran budak baheula mah kitu kan. Jadi ngaran budak baheula mah Asep teh geus alus. Asep Nung teh alus banget. Budak ayeuna mah geus hese dibacana ge. Abdi gaduh paud eta. Gaduh paud. Tedahna mah kepalana teh puat. Jeung nararempokeun eta urang. Bu eta budak geus hese dibacana ke Gusti teh saha nami putra adi lagamang ku bumi sakadugana saha nami putra teh Luna Maya ai cokor jebrak mudah-mudahan eueuh sing sarehat sadayana ya Robbal dina kondisi nu abdi kirang pit ieu teh badak capek nama tapi da diulem kurang dia abdi teh luput sapeuting teu bisa nyari kurang ulem halo da kedah nama ningali agenda wengi ayeuna teh ka Sukabumi dan ieu we melaan pun lanceuk dipikir-pikir rek naon ka Sukabumi dulu reueuh nu ngonang reueuh mending ka dieu we puguh
Wios ngajina bari heureuy wios. Mangka bareng setengah 11 tadi dibandingkan jeung hipo mah ya Allah ting hipo ngomong karasep ari mau balik penek keur penek teh bajuna coklat kulitna tepat di bodas tapi dah lumayan jadi hejo carulang kasorot ku neon. Mudah-mudahan urang nu hadir di tempat ku Allah Ta'ala uihna sing nyanak dosa ya robbal Bu percanten teu pangaosan uihna bakal nyanak dosa jeung kalepatan uihna teh bakal beak dosana insya Bu syarat nama kieu keur pangajian sing fokus tingali rarai ajengan margi setiap ningali rarai saur Nabi anu ngawulang ditingali eta teh sami sareng Allah nyiptakeun malaikat keur ngaistighfaran eta jalmi tina sapandanganna. Amin ya robbal jeung kieu lamun teh mah keur pangaosan hek balik ti heula eta teh paur sabab dosa anu aya di Cikiara anu hadir ahli pangaosan dibikeun ka gunung mungeun da geus barala dibikeun ka laut mungeun loba bugan dibikeun deui ka darat di darat ge loba barangkal dibikeunna ka jalma nu ti heula balik ukituna ulah sarua jeung dina film sinetron biasana mah kitu lamun aya doa terakhir biasana geus baralik seperti sinetron juri geuning lamun didoakeun teh langsung kabur gitu. Jadi ibu teh supaya kitunya mata ulah balik ti heula kumargi nu balik ti heula teh ngaranna kesel cek kana can atau kana juri kesel cek abdi ge bade kahanap margi jauh teuing itu 8 meter teh kanggo balik mah jadi mau balik teh asa ngobrol sorangan margi mustami tepi sunat nage caket keur mau balikna posisina keur padet cek minangkana mah abi teh keur marema nya tadi imah teh geus numpuk we kardus teh cek duka ari di Cikara manaon eusina kamari mah da di ditu di Cikalong aya opak gitu aya di dieu mah wartosna gitu wartosna biasa we Pak Andi mah eta bolu cek punten cek bisi ieu sanes menta ka ibu ka Pak Andi we mudah-mudahan pemaksanan Pak Andi sing dikabul ku Allah Ta'ala ya robbal aing jauh teuing ka dieu keun sendal aing turun sing karunya kamu balik ulah jauh teuing kieu wios abdi bade ngadeg wae ka handap aing jangkung pangungna ieu tah kieu we lah calakeur katingali ieu na kurang caang dia cukup halo ayahnya cekap sekian cekap lu kayak naik deui ada sekian tah mustami mah kedana 2 meter gitu jadi kamari mah digobras 8 meter aing lompat ke tengah lapak hampir dibere bola engke deui mun ngodang kiai teuing tepi margi kiai teh sok betah pamicaket ieu panitia cerdas jalan ditutup coba engke aya jalan teu ditutup keur ceramah datang mobil iklan deui keur ceramah datang motor iklan deui eta teh ceramah teh bari mikir lain ngomong bari mikir mata keur ceramah teh rata-rata datang mobil celok di ek ngabodor suuk ka bawah ku truk tak eta teh alus ieu teh panitia teh cerdas gitu mung ari panggung geus jauh kieu mah bae ajenganna nu ngeleha bisa mudah-mudahan sing sarehat ya robbal Bu Pak ayeuna teh urang teh tasyakur ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia
ajengan lagi disebut sia Bo kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 teh teu karaos ku urang malah teu kaalaman ku abdi da abdi mah budak kamari ya pemuda kieu ge teh 17 tahun Bo 17 tahun plus ayeuna teh yuswa bade 40 gini ngajengan menisidan ngora pan awak mini leutik nyebut leutik kok balas ku leutik ge make kol-kolah leutik kok ai nu leutik mah sok awet muda jenuh penaik ieu mah sok awet muda tinggal di paandi ngora wae da teu pati jangkung ka mana wae aing hese obrolkeun mah saha we nu kasebut Pak Bu nu mawi 78 tahun teh teu karaos ngalah di dieu ge yuswa nu 78 teh jarang baheula emut masyaallah pun aki lamun pepelakan cenah ujang ieu teh dipelak teh ngahaja we aki teh miring kitu ngabela incu jeung anak keur naoneun aki pepelakan kieu teu kadahar ku aki mah sugane ku anak incu nyebutna ge ku anak ayeuna rajeb tangkal kalapa nama aya kene nu melakna mah tos teu aya kemerdekaan Indonesia 78 ayeuna urang nu senangna pahlawan nu tumpah darah di medan perang mata keur warga babakan Cikiara mah bersyukur ka Allah da batur mah baheula kolot urang mah hayang merdeka teh nepi ka numpahkeun darah nyawa jeung jauh kana cai hadirin rahimakumullah kamana we aing mah ngobrol ibu si neng nempokeun aja ngantum di tekan tempo kopeahna wungkul ngomong emang jangkung teuing Bo 78 tahun lamina Masya Allah tumpah darah bukan hanya keringat nyawa nu jadi jaminan ayeuna urang bebas di alam merdeka malah urang mengaji ke bisa sisi jalan beda jeung di Brunei negara Islam ngaji kieu ijina hese di Arab Saudi negara Islam tapi hese rek nyeun pangajian model kieu urang mengaji ke di sisi jalan malah dina hareupeun toko batur abdi mah kamari ngaji di Malangbong luhurun kenteng panguna di luhur imah di gawir aing mirip siga manuk biit ka mana we ngobrol malah di Garut papan dina kebon di sisi kanan domba ge jadi di Indonesia mah ciri ieu teh di alam anu merdeka cik nuhun batur narohkeun nyawa batur ngorbankeun nyawa neteskeun darah ke bumi demi urang ai urang kudu kumaha kudu ngadua lain ulah hiburan mangga dan normal abdi ge osok omong nempo musik resep kamari ka bogoh abdi pan mantan baheula si Lesti kamana we aing ngomong menang silahkan hiburan tapi jika kita terus berlebihan apakah mereka para pahlawan ini bergembira di alam barzakh? Tidak, mereka itu menaruhkan nyawa untuk Indonesia. Kita mah senang-senang, boleh senang-senang dan meluapkan kegembiraan tapi jangan berlebihan. Tuh ayo nu ngajawab Gumasep geus bogo ayo nu Gumasep teh ciri teu ka kumaha we carana ceung ngarah teu geumpeur da hese pidato teh sok hese pacamat lancar pandi ge ku biasa komo abdi mal penting hayeuh we pandi aya di hareup piuhan teu bosneun palurah bisa sabaraha kali pacamat kadua kalina bae imah ahli ilmu wungkul uyuhan teu bosen jeung teu giung ningali rarai abdi Bu beli lebu we kacang polong bawa rebig we dina keran ibu-ibu ting perlong bu bali geraina Aldebaran teraskeun hese pidato calon RT kamari jadi Mang Wawan ngumumkeun heseun heseun
innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih karahmatullahi wabarakatuh. Abdi kerja di pembawa acara eta nubil bagus eta pembawa acara yang nyebut pribados jadi pribodas dah. Mana we aing ngomong lah. Oh. Ye. Jeung dia aja morosot. Ibu bapak sadaya Indonesia mau lepas merdeka ieu tina perjuangan para ulama. Indonesia mau lepas merdeka ieu tina peran umat Islam. Semuanya mau bisa dilepaskan. Mana buktina Ustad? Eta dina pembukaan undang-undang disebutna atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Lain yang maha esa, yang maha kuasa. Nya. Oh. Eueuh nuanian presiden tinu kahiji nepi ka nu ayeuna mupus kana teks eta. Kalau ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dipupus di Piagam Jakarta. Tapi lamun pembukaan undang-undang eueuh nuanian mupus. Kenapa? Ini peran umat Islam. Loh, urang mah bambu runcing itu mah senjata modern Belanda mah baheula ge. Wah, cepet veteran make seragam ge upacara teh nyiung kapal teh cenah baheula bledak. Di dieu mah santri manu baruduk ku ieu we ku ketepel sat sudah murah aja murah ku ketepel ku rahmat Allah murah aja da pilotna hees. Hadirin lagi mah lah bae pacamat rek di ditu jeung Pak Andi bisi bosen. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dan gitu dah lain bosen empo beungeut wajahna siga babe cabita. Ibu bapak sadaya ti dieu mah ku ketepel, ti dieu mah ku bambu runcing, itu mah ku senjata canggih. Jika tidak ada peran Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin kita merdeka. Kiai Haji Nur Ali di Bekasi dibom di granat minggu baru lu ku Allah dirobah atas karomah beliau jadi duren. Unggal Belanda ngabom tuh ancur-ancur robah jadi duren terus we semakin dibom santrina semakin panen duren. Dibuktikan santrinya yang masih sepuh saya datangi di Babelan. Betul Ustaz, ketika Pak Kiai masih ada beliau adalah pahlawan nasional. Nepika nu dibomkeun pasti jadi duren. Nah, ini sarua berarti nu santri mah dahar jeung uyah ge asa jeung garam. Alhamdulillah. Jang aa ge baheula jadi santri ngan aa mah buduk. Henteu nya. Ah beraku di kota mah santri ge. Di dieu ngalogat, di dieu gagaro, di dieu ngalogat, di dieu gagaro, di ngeunah teh euceul. Ngan eta euceul pas mandi mah dipeurih. Peurih euceul peurih. Ya Allah, boro-boro bisa ke apotek, boro-boro bisa ke dokter, atuh boga duit. Jelema teu boga mah hese, udang-daunan aja. Digeseng ku tatangga pasantren di Ubaran mimitina mah bismillah ka ditu nama yang jawokan. Duk ilalang aya kodok di talian, duduk sia teu kapalang mending borok sakalian. Oh, awewe nu daekeun ja Allah. Bisa sarung wae. Tapi mamatak aya lagi di sarung we, alhamdulillah di sarung teh ngeunah eueuh sehat kaanginan. Awewe teh pan kitu armungeun kolotna ngokomo loba lah. Kenaon atuh di paraban kulhu. Di kayeuna aing mobil tilu ge tina kulhu aing. Kapekah geus ka tilu kalina tina kulhu. Entak teh kitu cenah nyai rek kawin ka si Nuris maneh hayang kawin ka si kamanakeun beungeut mama. Ceng beungeut mama pindah kana. Matak lamun ngaji ka daerah mitoha teu tulus sok dihajakeun aja aing moah di pangajian. Ari geus balikna teh di kepulan mitoha teu tulus teh mama ya hatur lumayan. Ieu cenah ieu ka bumi mama tuh encep. Encep ka aing.
disebut lagi si kere. Mata di atas kesuksesan seorang laki-laki banyak penyesalan para calon mertua. Jadi jangan mau pernah masantren unggul, pernah bari sekolah. Jadi beres aliyah teh masantren heula memeh kuliah. Tuh geuning aya gelarna ge jadi S2 eta MSI. Artina teh maneh sakola iraha. Jadi beres aliyah biasa mondok tahosus, kemudian saya kuliah sampai hari ini tanggal 5 November besok saya wisuda lagi. Ayo we MSI, MPD, MNLTD. Paduli gelar nu alus mah ALM. Eta nu abadi mah. Kudu disebut oge. Sagala teuing lah keur naoneun sakola ge geus betah kieu. Nyalon kos Pak Andi, moal eta mah bagian Pak Andi. Jadi camat geus puguh cupat nu kieu mah. Kena tadi parentah teh kalah sareuri masyarakat. Pan abi ge ngamak saeutik ka saking kelas cirihil aa meni lucu goblok. Hatirin roe waku. Aing bilang merdeka jadi kena santri. Ya baru kayaknya ngalanjunanya. Teraskeun. Ibu bapak sadayana nu mawi Indonesia merdeka teh moal leupas tina peran umat Islam, moal leupas tina peran para syuhada. Ku kituna urang emut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bu, ayeuna nyiptakeun bendera merah putih saha saumur jadi warga negara. Eueuh nu nyaro ibu-ibu mah. Saya teuing. Urang yang menang ngapalkeun. Lain sok jago lain menang ngapalkeun peran di Agustus. Pak Andi nu nyiptakeun merah putih teh akina Menteri Sosial zaman SBY Salim Segaf Al-Jufri gaduh aki namina Sayyid Salim Al-Jufri, Idrus Al-Jufri. Beliau adalah kakeknya Menteri Sosial. Salim Segaf punya kakek, punya pesantren di Palu namanya Al-Khairat, disebutnya guru tua. Beliau pernah bermimpi dengan Rasul ketika istikharah. Wahai Idrus, ketika nanti Indonesia merdeka, maka lambang bendera kita merah putih Indonesia ini sampaikan kepada warga Indonesia. Sabab ieu mah anjeunna teh kaleresanana taragaul kiai-kiai api, maka ngobrol ka Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kakak kelasna Bahasim engke upami Indonesia merdeka saur Rasul dina istikharah kudu benderana teh warnana merah putih. Didugikeun ku Bahasim dina Muktamar NU tahun 1937 diusulkan kepada Soekarno diketok jadi benderana teh merah putih. Eta teh meunang istikharah ti Rasul. Karek nyahonya aing geus sarua karek tadi ngapalkeun lagi. Ibu, siapa yang menciptakan burung Garuda? Menyebut burung jadi burung Garuda. Beliau adalah Sultan Hamid Al-Qadri. Beliau menciptakan lambang negara dengan burung Garuda berdasarkan Al-Quran. Eta teh menang umat. Hese kalau kumaha ge hese Islam berperan ke kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Mayoritas, bukan kita asobia, bukan urang meni asapang mayoritasna. Dan memang nya. Ayeuna nyiptakeun lagu kamari saha? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, yo. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, seri merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di Bandung Barat. Serta tetap setia mempertahan Indonesia. Serta tetap setia negara kita. Itu penting teuing. Kolot makarunya saya ngan sarare. Bu, eta teh asalna teh tina qomat. Hak Mutahar Husain Al-Mutahar, beliau yang menciptakan lagu kemerdekaan
anjeunna nuju salat di Masjid Kauman di Semarang nguping qomat asar nu kieu qomatna teh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kon qomati shalah kon qomati shalah matak hayya 'alas shalah hayya 'alal falah sakali kon qomati sholahna kon qomati sholahna 2 kali matak repna ge serta tetap setia eta teh tina koma tina komat merdeka encan Januari tanggal 15 nyeun lagu eta terus disambung ku lagu himne syukur terus ku lagu Padamu Negeri. Saha Husein Mutahar teh nu dipiwarang ku Soekarno kieu Pak Husein nanti pas proklamasi kibarkan bendera nyieun pasukan disebutna Paskim. Beliaulah yang menciptakan Paskim. Nu kieu teh keur upacara udang sare kieu teh anu kamari mah ilmu morosot kolorna teh karunya eta teh menang Husein Mutahar itu yang dititipi oleh Soekarno bendera merah putih nu asli menang ngecos naon ngajait Fatmawati dititipkeun karena Soekarno akan ditangkap yang akhirnya dititipkeun sebelum aman dipisahkan bendera merah putih nu bodasnya jeung nu beureumna dipisahkan supaya teu diduru ku Belanda setelah aman dikecos deui eta teh Husein Mutahar Bu maot anyar keneh tahun 2004 alim dimakamkeun di taman makam pahlawan. Kata Bapak Husein, apabila nanti saya wafat jangan dimakamkan di makam tanah pahlawan karena saya tidak punya jasa untuk Indonesia. Sakitu gede nyebut lagi teu boga jasa. Subhanallah. Dititipkeun wasiatna dugi ka anjeunana hoyong dimakamkeun di Jeruk Purut di taman eta biasa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta Selatan. Sampai hari ini makam Bapak Husein tidak ada di Taman Makam Pahlawan, aya ge di Jeruk Purut. Itu jeung sora anjing di aya. Ka mana we eta ngomong. Bu. Leuh eta mah nemalan ari ngaji di ditu ngaji di Cipatujah mah Mustangi eueuh rumput di kebon. Ceuk teh jelema ka mana ngomong ge di hareup. Jeung kursi kosong da areraan. Bagi teh para kursi yang saya hormati, para gogok yang saya banggakan. Pan eueuh jelema. Halo. Bu, nu mawi urang nu hadir di tempat seja syukur karena rahmat nu dipasikeun ku Gusti Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Rasa Sayyid Husein Mutahar geus kitu kaayaanna geus teu ngarasa boga jasa. Urang dibere jasa ku anjeunna piraku teu hayang ngaduakeun para pahlawan. Aya deui sahanya ece eta wakil presiden pertama teh Muhammad Hatta. Nami aslina mah Muhammad Ator bin Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman Batu Hampar Bukit Tinggi pimpinan Thariqah Naksabandia. Beliau cucu kiai. Cita yang bisa nyaho mah gitu. Karena disingkat Hatta padahal Ator. Gitu. Halo. Boga duit tuh 2.000. Aya gambar naon? Mau bedong saha? Pati murah ditulisna Thomas Matulesi padahal mah ngaran aslina Kiai Haji Ahmad Lusi. Eta parang kana kenceleng gini. Sigana palurah hayang ka surga teh kahalangan ku bedog. Halo. Kini surga teh loba bedog da 2.000 kan. Aya aki-aki mangihan perelek da seuri kana perelek teh. Aya di perelek. Naon cing ge seuri pancena senyum itu sodako. Oh. Jadi teu boga duit mah seuri we kana perelek. Bu. Di bengkol-bengkol ngaji teh geus penting ge mas kedeung ge ngeusan. Bu. Aya kudu kita sabar ya ngaji. Subuh. Paling pengajian sama penganiayaan.
urang ge mau balikna geus ieu cenah geus 10:30 sinarian di kota ieu karek ngawitan abi nae beri panon isupan kudu kas taraju di pamajikan mah atoh we nu salah kiringsak kieu nya atuh depan salakina pan loba dulur ceuleuh loba duit alhamdulillah teraskeun tuh ibu bapak sadayana nu mawi urang teh asli bahwa Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa sapertos urang naon ece bersyukur atas nikmat diciptakan orang tua, kita bersyukur diciptakan Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Pan kolot teh inung bapak nu geus ngagedekeun urang inung nu ngandung bapak nu ngayuga teh luar biasa. Pan abdi ge gaduh bojo, kebenaran pun bojo teh awewe. Hamilna teh Gusti, ieu ge Ibu Pertiwi abdi ge nempo pun bojo, ibu kandung pun anak. Nu tadi langsing dia jadi langsang keur hamil mah bareng nangkup siga bangkong heula bareng nang karang siga helikopter parkir riweuh hayangna teh beda-beda aya nu hayang ngaletak sirah nu botak wae aya nu hayang eta teh rupa-rupa hayang neungeul sirah ajengan aya di Cianjur mah termasuk pun bojo mah hayang huik Cilemu masyaallah menyajam 3 kudu ka Nagreg kadinya we ka terminal ini hiang deket pasar nya neangan itu tukang bajigur dikeum we na dina bajigur bawa tabli na geus baseuh teh dikeun ka pun bojo da diutah mah ranca tespon tahamilna luar biasa pamajikan masyaallah ditinggali ti gigir teh siga si Semar ai barang cicing teh kieu we nangkara da nyeri meureun tanggal 25 bulan Ramadan teh ngandung ripuh di kaki aa hoyong ukur rek ngalahirkeun da 10 bulan ieu leuwih saminggu abi teh da ajengan cepat rumah anger abi geumpeur geus salat subuh ge jadi 3 rakaat kitu aja tapi kadahar teu bayang pamajikan sarua eta biasana sok sahur di bawah puasa tanggal 25 hari teh teu pamajikan dibawa ka bidan cucu jam 6 cenah ustaz cenah tos pembukaan 3 cenah aing teu kaharti dan muka mah hiji mah kudu 3 kitu ari asup kana ruang persalinan teh tinggalipun bojo ningali jangan bagus naon mules acan pas kitu teh miwatir sih berit nang mabuk pas nempok gitu cenah jang pasihan caina tepi caina kelengkeng cicing eta wabi tepan kupun eta teh ku bubidan tepi warang pangajampean ke mohon sok we jampean hareupeun tonggo mangga eta aja ayat kursi pahili jeung Al-Fatihah balas kudopeun ngajampean pun bojo masyaallah bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim maliki yaumiddin yuhana ing teu maca Allahumma barik lana kewan dileueuh teh ku pun bojo teh cenah mana caina yeun neng mangga geuning teu amis tepan teu dikulaan Allahu Akbar geuning aya nu ngamang teh ting kebul karpet asli cik aing teh kamari nginum di bangku gereja eta mah panas sida ngabubut hayam nu dieu mah aya nu ngebul bae lah vitamin teh moal poho kaulang babakan sikiara mah ieu ajengan dibere ke kebul karpet teraskeun Masya Allah ningalipun bojo antara hidup dan mati lebih waras da beda pun bojo mah jeung Siti Aminah ibunda Rasul teu aya kokotor pun bojo mah da manusia biasa aya beureum aya koneng aya hejo kaluar salamet aja ningalipun bojo abdi teh asa dunia teh asa lega deui aja salamet teu pun anak ngan aya nu
teu salamet hiji irungna. Siga irung aing. Serius da bapakna beurang. Tinggal irung salamet. Palembah babaturan mah di Garut Selatan pan boro-boro ka Paraji. Boro-boro ka bidan kumaha paraji we di bumi make kasur lantai teh apaan nih eta masyaallah salakina bolas ku geumpeur da milu nangkara orang itu teh salakina ge sarua da nangkara bolas ku geumpeur wasdinya teh mati lampu salah ngodong cenah nyai oyok orok teh parantus lahir geuning cenah jabrik ieu berarti salakina eta mah cenah segera Indonesia merdeka ini adalah ibu pertiwi seperti orang dibesarkan ku inung antara hidup dan mati. Indonesia bisa merdeka atas pengorbanan para pahlawan yang membesarkan ibu pertiwi ieu. Mudah-mudahan ieu bentuk rasa syukur urang ka Allah. Indonesia sing diawetkeun ku Allah merdeka. Amin. Ya robbal alamin. Jangan-jangan dari pesan merdeka ke urang naon gampil pesan merdeka ke urang. Saur Sayyidina Ali kun indallahi khairon nas. Kudu kabuktian urang di hadapan Allah, urang menjadi manusia yang terbaik. Dan merdeka lagi menang Gusti Allah. Urang kudu leuwih sae ka Gusti Allah. Itu kade ari ngaji pilu ai subuh kaberangan tah eta nu salah mah di ditu mah ngaji nepi ka jam 3 ari eta carang masjid teh di tadi ditu mah di Sukarantu ai dia malah moal malah anu ngaku bo ayang jadi jelema soleh teh matak ieu mah saroleh pejabat teh di harareum we ditah kitu da hese ari deket kolot mah jeung kopeah jeung nepi ka dendek hayang jadi jelema soleh zaman ayeuna teh sesah eueuh sesah da kaleresan ayeuna mah informasi semakin deras teknologi semakin canggih baheula mah mun hayang soleh teh da gogodana can pati loba yang istiqomah berjamaah hese yang mudang subuh hes boro-boro ece uing ge sarua mal ngomongkeun batur uing ge belum tentu halus komo mun balik ngaji jam 3 komo kamari mah ku haji entau dibawa ke pasir Johor karang nungahna ge 13 kilo ti Batu Lawang dari eta di jalan aing jadi loba dikir istighfar deui hayang we joge dangdut eta balik ka imah teh Gusti nyeri awak nu bawi ka imah teh rada lesuk lamun teh mah teu disarekeun bahaya disarekeun sok bablasan adena we boga santri untungna teh tah maneh teh dakwah ka guru ieu guru teh mun loba murid sok pacu laras teh da abi ge berjamaah teh era ku santri di kaina cek pamajikan teh udang isin ku santri isin cek aing lain karena Allah tuh aing karena santri ya wios aja ulah nyalahkeun ka jalmi mun ibadah karena jelema eta teh pintu untuk mengenal Gusti lamun urang teu era ku jelema komo deui ku Gusti tetep cek uga adena ya santri teh geus kariwe kesel ngadaguan subuh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa ngadaguan ustad pan imamna can datang wae Allahumma sholli ala santri nu keseleun bukakeun jendela ya Robi soone mokai cacak adana ge geus ku aki-aki dan urang eueuh tibra ceuk komo ku ada nu kawas di Mekah cacak adana ge pahili jeung sora sapi itu mah bahomon bahaul bahuyun ayo walau waktos parantos cabuh tilu ipek teh jamna leungit aya nu maling goblok genep
bari ujian Gusti ngahampura kana dosa inung suku bari sampurat ecepan diri masjid lagi geus kolot maklum Gusti teh meneh hararese ibu-ibu mah kamari bulan puasa meuni garentol memeh saur teh eceuk mah tahajud heula ayeuna mah geus poho deui aya ibu-ibu nu kaberangan hayang kaburu nyangu hayang kaburu tahajud ya Allah eta ngisikan jeung kiih bareng suarana teh bareng werwok daripada kabosan tak itu hayang soleh muslihun solihun linapsi soleh individual soleh pribadi hese komo nyelehkeun batur zaman ayeuna mah matak ngarumpul di dieu ge teh keur diajar soleh leres henteu kan hiburan heula kakara ajengan eta alus ieu mah lain pentingna aing ngaji isukna dangdut nya geus modal kudu nama omeh ieu mah omeh heula terus ngisi ari ngeun acara hiburan heula tuluy ngati bebersih kemarin di Gunung Tujuh pentingna aing bodegler ngaji isukna cucu cahya mabuk lagi pan aing penting tos dakwah ibu matak lamun ekeun acara di imah nikahan kahade aja mun ek hiburan heula dibersihkeun terakhir ku pangajian eta alus ieu urang Cikiara teh gablek bikin tenang Allah we ieu mun gede baliho aing mah sok sedih mun gede baliho kieu teh moal lila pasti pake moe pare aing nu sedih mah wayah ngaji ka Malangbong pernah sabulan ka tukang pek teh aing ribet saat pek teh eta na teh ece WC-na teh napa cilingan da aya gambar aing dina helikopter teh geuning anu ngising teh plung da eta teh mun lalaki manu ngising lauk teh nyampeurkeun eta teh awewe menyampeurkeun da aya nu seuri meureun mun lalaki nu ngising lauk teh kalabur da aya rek nakol mana we aing ngaji geus penting kieu mah ribu aduh aya bawa ari bener kieu teh pasti we teh ternyata di Garut menipas tanah domba gimana nagang motor terus ke solihun li nafsi muslihun li ghairihi soleh individual soleh sosial patak ieu ge dewan urang sadayana pacamat palura sadayana ieu teh keur diajar saroleh insya keun bae ulah ngaku soleh dan ngaku soleh mah goreng mending ngaku salah ya di jelema goreng patut ieu teh penting ku ece di akhirat mah ditulungan kayaknya cempuh asli naon di diriung meni balaga aya si ece mantuan beunah aing itu lah karucem wae ibu dipamumpuk cek aing ge teh ngagerem siga disancang Bu, najan aing moto keur calangap urang teh aing sok era dipoto keur calangap. Jeung status ustad laparnya biasa nama ku Pak Adin tadi diajak di roda baru ayeuna masuk tanah dahar kan hayang atahna we da sok aya ti panitia ge ya ayeuna maroko geus aya perubahan lain kelas mil ayeuna mah karesep abdi magnum eta teh aya nu hidang ka Pak Andi mah tara ngarokok jadi Pak Andi mah tara ngarokok menghargai orang yang merokok ini tingkat dari orang lain ingat tuh diri tuh dihadapi suka maju kunaon ustad dengan rokok cari heula cing bapak bisa kapuput ku tidak anjeunna nuju sambutan kakara aing meleun 2 batang jadi wawuh gara-gara rokok tapi aing mau nurutan Pak Andi eureun sebab sok loba nu mere tos ngaji jadi rek sahakeun eta rokok kan panitia di dieu mancan mere dan nyerahkeun ka Pak Andi wios aja atas dipasihan ku Pak Andi sing sehat Pak Andi sing sehat sing hasil maksaan Pak Andi alhamdulillah aja lah pokoknya teng hariwang da geus usumna ieu
kan beda aing orang kabupaten lain kampanye lain kun ngiklankeun abi mah tara politikan ngan jeung ieu we hiji sok nganteur-nganteur ngaji ka dewan teh ieu bari teh tara nitah kampanye alusna jadi teu berat ka aing aing mah ngaji tapi dari teu kitu le karunya geus nasi padang kadang-kadang dibere baso asa-asa gitu tuh dici henteu eta teh baso teh asa-asa asa ngeunah asa teraskeun kumaha euceul luakeun sadayana ya robbal terus urang nasibna anjeun 3 periode aing masa periode ge can petuh meunang mun jual masjid Pak teraskeun solihun li nafsi muslihun li ghairihi hayang soleh zaman ayeuna heus ari hayang soleh ari pasea hareupeun budak mah soleh nu pasea mah wah sopan cek salakina teh mama apa teh meni hoyong nyeket teh mama cek pamajikan mah apa nyangakeun beheung teukeun ti goro-gorokeun apa mangga nyangakeun aya nu pasea sopan moal aya cek salakina teh pan pamajikan ngomong repek sia sapi cek pamajikan ngajedog sia domba budak hareupeun ieu we bari ngagulang lumpat ka imah RT ceurik Pak RT ari abdi budak saha aduh budak santri nu cerdas keur ngadua ge keur meunang musibah ge soleh we eta aya santri nu dititah ngalah nangka pek ka banyiruan aduh teu make selempak sok eta nyiruan kana kolorna eta kana sarungna buru ngakil ngakil kasih eta da santri mah cerdas atuh Pak keur kitu ge ngadua ya Allah geuning jadi ageung Gusti bios ageung ngan alim ageung nama bios ngan nyerina we bunuh hilang Gusti nyerina lagi ageung nama kenging ngopi teraskeun solihun li nafsi muslihun li ghairihi ibu-ibu beuki salolehah amin ya robbal awewe doraka mah di dunia lagi geus monyong salaki biasa mah 500.000 ari ieu 20.000 da kieu mun bojo ge sarua baik mau ngomongkeun batur pamajikan urang pernah milu ngaji cenah sok ngomongkeun abdi aya ngaji cenah aing teh kudu milu ngamodal di rumah eta jadi kardus teh gara-gara didinya ku aing diomongkeun oh teraskeun awewe nu doraka mah di dunia ge geus monyong tah aya mah merdeka sing bersyukur salaki bisa aman oge ieu mah salaki rek balik teh sieun ku pamajikan da pamajikan geus tanukan berendatang oh cek salaki teh mangga mama ieu nyangakeun artos 5 juta mama sing cekap sadinteneun sigana langsung ruhai pentingna teh ruhai bibirna beureum siga careuh kana hayam pabrik cat pindah kana beungeut siga langsung pentingna teh kieu badek oh ibu hoyong ka surga cek rasul min ayyi abwabi jannati syi'ta asup ka surga kanu panto mana wae teh lamun ibu sing rajin nawaran kanu jadi caro peryogi ka mamah Pak peryogi ieu mah dideuketan ku salaki harudang padahal mah awewe mah gampang aya ka surga sing sering ka salaki alus komo nawaran mah ari kaonangan siga ratu ai papanggih jeung salaki siga hantu kaonangan mah meuni seungit nah ari di jero kamar salaki teh asa di jero material da pamajikanna make kaos aya aksara semen 3 roda bareng nyengir si cengek nyelap bareng heulai jeung hitut hampir pahili nya oh halo kebawian di awewe ayeuna mudah-mudahan geus merdeka masing saroleh da merdeka ge meunang nu soleh ibu barade solehah bade amin ibu bade tahajud
Insya Allah. Bade ngawas Quran. Insya Allah. Bade aja ayeuna dawam wudu. Insya Allah. Bade aja ayeuna munti kelurahan aya 1,5 juta bade dicanang. Allahu Akbar. Matak Masjid Al Hidayah murek dibangun. Hade tihangna sing loba. Aya 12 tihang teh 20 halus jangan naon ustad kanggo cadangan makmum subuh. Bae DKM nu adan DKM nu komat ari eueuh mah makmum eta we tihang. Ingat Ibu, Israel pernah bilang seperti ini, saya tidak takut terhadap umat Islam yang hebat senjatanya, tapi jika umat Islam sholat subuhnya itu tepat waktu, berjamaah seperti mirip seperti hari raya atau Jumatan, maka Islam akan bangkit. Yakin jelema mah kumaha sholat subuh. Mun hayang rezeki mung dipacok hayam, rezeki hayang barokah, sholat subuh. Nah, sing dia dalohor asar maghrib isya mah kumaha subuh. Ya Bu, itu ngaharulang itu bawa dinas kita ini. Bu, hoyong caroge macam usahana hoyong. Jualan di bus maju. Dinas di kuaingan di pengkol. Dari bare dinas ya oh, soleh mah ngajemputna ku subuh insya Allah pun hayang leuleui hate leuwih berguna leuwih hebat tibatan dunia jeung saeusina teh khairum minad dunya wa ma fiha. Lamun salat subuh daek tepat waktu sabab cirina munafik cek Nabi geus apal tilu ditambahan hiji nu hiji mah jarang nyahoeun mun salat subuh sok sering kaberangan aya keneh munafik dina diri. Ulah nanya ka batur, nanya ka diri sorangan, lamun salat subuh hese keneh eta teh aya keneh sifat munafik dina diri ulah. Aduh. Sok atuh bari taruhan aja. Disarubuhan teu. Lagi lestring. Halo. Jadi aja kebangkitan kita adalah di dalam sholat subuh. Kenapa Indonesia merdeka? Jenderal Sudirman adalah orang yang suka bangun subuh tepat waktu. Jenderal Sudirman yang suka berjamaah tepat waktu. Jenderal Sudirman yang suka dawam wudu tepat waktu. Jenderal Sudirman adalah orang yang mendawamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia selalu sholat berjamaah walaupun di dalam keadaan perang. Tetap sholat sidatul haud. Beliau adalah guru ngaji di Yogyakarta. Satu-satunya jenderal yang guru ngaji adalah Jenderal Sudirman. Ini capek Bu. Nu kadua ngarah tere bekal merdeka teh wakun indan nafsi saronas kudu kabuktian di hadapan nafsu urang pangawon-awon jalmi di hadapan Allah sing halus di hadapan nafsu mah sing disebut awon ku nafsu mah si eta mah tarapati kagoda ceuk nafsu ya. Hese penjajahan yang paling besar di dalam diri kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Hese hawa nafsu. Pasea we di limah wudu pasea 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, hari anakan 2 tahun sekali. Cek ibe, cek jeung amal pasea we geuning geus nganek deui, da amal mah cenah paseana cenah tina luhureun sirah nepi kana bujal, ti bujal ka handap mah amang mah damai. Lu kitu teh ngaranna rumah tangga awet rajet, nu alus mah rumah tangga awet rajet awet eta alus. Ai rumah tangga awet rajet mah kitu ece ibaratna kieu ece bade dipilih jeung akang maning kenehnya kalau obor nincak waduk maning nyekel waduk nincak obor nya maning kenehnya kalau obor nincak waduk tibang bau di kumah coba nyekel waduk nincak obornya bau nya panas ece ieu we pasea nu ngeunah mah boga imah leutik patah anggota DPRD teh imah teh aing leutik mobil hayo we berio cik atuh Fortuner kali-kali eta teh leutik oh ditaros ka Pak Andi cenah eta teh supaya papanggih wae jeung musuh. Jadi lamun pasea teh ari imah leutik mah papanggih wae heueuh bener rek ka WC panggih deui jeung pamajikan teh nya da abi gosok pasea mah nya komo pasea resep mun aya nu onang perkara repeh pamajikan apal ari kana beli hasileun mah
Pak Camat eta teh rukun sono dina rumah tangga teh mun pas saya teh pajangan mumun tos pas saya teh sok sono ka pamajikan teh mere fitrah ngan ulang poe nya bulan ya Allah mun tos nyaba sono ka salaki da geus lila teu panggi goblok bapak badannya mungkin berat ya mah warangsel penjajahan yang paling besar dalam diri kita adalah hawa nafsu, kemalasan, kebodohan. Eta teh akibat tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jeung tatangga pasea wae baru betah jeung tatangga pasea. Mereka hareup ge era papanggih kagok hese aslina we diri unggul. Tah ieu iklan aya motor naon eta. Bu, nya jeung salaki damai, pamajikan ulah ngajajah salaki ulah ngajajah pamajikan teh ngajajah salaki, leutik di lemur abi ai salakina mah awewena mah gernut. Ai bareng di rongseng teh dokter Yayat di budakna da aya panon 2 atuh eta teh dina rongsengan teh. Oh, loba dipolototan ku pamajikan. Nya pas palurah panglayungan gagah na panggung ku balik sarua deket pamajikan mah lu tadi dina panggung macan jadi ucing. Ibu awak deui nu paling jago mah istri masing jenderal bintang 4 ge eco anger deket pamajikan mah 15 menit ge leuleus. Pak penjajahan hawa nafsu keur urang ieu mah pamajikan teh gantawa sia teh rumah tangga jeung aing kan asin we hayeul pangset aing kos maung ya sayur mereka nyengir kieu kuduna mah kieu ka pamajikan teh kos pun bojo ngagoreng endog wah teuing eta mah ting sasenok setengah kuyahna aing mereka eta pangset tah tapi teh neng mah kreatif betul menyeun asin endog nyeun endog asin teh mah neng menyeun asin endog betul menyeun endog asin ieu jadi asin endog jadi endog ya bisa jadi sabihu cek pamajikan teh alhamdulillah kena bisaan gitu na boga salah kita muji nya awewe mah kudu dipuji Pak sok ajaran puji pamajikan teh yo ayo disentak aduh geus sok ngunangkeun cicing we di juru mama jangan tidur di pojok jangan duduk di pojok kenapa gitu papa kapan itu banyak semut atau kenapa di pojok enggak salah pan banyak semut kenapa gitu kan mamah manis waduh awewe bapak asal urang menta hampura ulah ngalawan keur ngomong eureun cek ahli psikologi mah tangkep we awewe keur ngambek mah cium urang mah tara ngalawan ngomong keur boga salah gede mah cicing kayak radio butut kitu naon ngamekep sok ajaran Pak masih ngagantawa ngamek ulah dilawan antep tak ibu nih mun keur salaki ngamek ulah dilawat ibu cuma ditanya sakecap ngajawab nomor 200 kecap mah kamanakeun artos nu kamari 100.000 paling zaman ayeuna pan sagala naik bawang ge naik beas ge naik udah naik kamari pan gas ge kali can dibayar nya barokah jeung coba 100 ngaju teh karek dibayar kamari pan kenaikan kelas coba iuran Agustusan bulan kematian can kitu wae mun ditanyakeun salaki mah sakecap da awewe mah hayang kitu hayang didengekeun keur antep salaki ngamak ulah dilawan ece teh cicing we cicing salaki ngamak cicing da hiji lalaki nu lahir lain tina rahim awewe kabeh ge lahir tina rahim ibu ti istri sadayana ge matak pun salaki ngamak wae repes ngamak keneh anger ngamak keneh anger ngamak keneh anger eta we singsakeun an rokok cek teh kembalilah ke tempat asal nah merah aku kieu kunaon Pak Lurah dina medsos ribut wae sama perebut bener coba mun perebut salah dina medsos ayo silih tempas kudu mah perebut salah leres abdi nu lepat hapuntenna eureun moal aya masalah aya nu rame perang medsos jelema ngahina jelema deui semakin babari ti kajauhan sok dina YouTube rupa-rupa ka aing nu komen ning ustad teh cenah penek
geus di pabrikna kieu segala eta teh jelema teh mun panggih mah eureun tah eta aya iklan teh ka mana asupna eta iklan rupa-rupa eceut asup tarik rupa-rupa eta dina medsos coba mun dina medsos teh ngaku salah abdi nu lepat mah hapuntenna eureun kunaon patempas-tempas sabab perbut bener coba mun perbut salah aman kamari panai si panci golomrang teh ajaetun si panci golomrang itu teh aki-aki cek aing teh keur masalah teu ngaku salah pun ngaku salah mah aman dika ieu deui kunaon nagang wae teu ngaku salah awewe jeung lalaki dihijikeun sama masjid eta sasoknya teu kudu make dalil sok imaman ku awewe komo nu geulis mah imamna keruku teh nongeng sok neng sing lami nongeng na pedet ngomong berjamaah di gigireun nu geulis pada moal tenang moal matak Islam leuwih nyaho berjamaah lalaki jeung awewe teh ulah dihijikeun sabab awewe mah teu daya tarikna tuh sorana ge jadi sahwat komo ngareneng salat komo arek betah neng salat 2 jam ge deukeut neng terakhir dah penting teuing jam 12 kan bae kumaha situasi kita cari cing ya alhamdulillah nu balik mau bawa budak leutik karunya atawa mak geus asampuran sama wajar hampura kurang mah palurah di uih we jeung pacamat teh tadi teh abi mamaklum isukna loba tugas di simpaan di balik geus da geus dititipkeun ieu ka aman atuh bolu geus aya rokok geus nepi bersing uih kitu naon ieu mah bakat ku balager we pamarentah ada pemerintah kieu teh bager kitu ngaji digarengekeun nya mah teuing ilmu na penting sakumaha kitu nya mah hampura we abi heureuy wae nya kakara aing ngaji kieu ya deket gebio baru teh mah hadirin rahimakumullah terakhir wa kun indan nasi rajulan minan nas kudu kabuktian urang di hadapan manusia urang teh sami jalmi urang teh di hadapan jelema teh sarua jelema nu ngabedakeun mah takwana ka Gusti lain kudu jadi komunis sama rata sama rasa lain hartina nu luhur sing turun ka handap supaya nu dihandap teu kagok seperti kieu pan sok kagok eta mah Bapak Dewan Andi isin nanya nage aing Pak Andi mah kagang ge aing nepi aing mah geus nyasab di urung balapang ge anjeunna mah triling sudah make roda suk kagang nu arasuk nu laleutik ciri eta teh urang dieu ge termasuk pacamat palurah oge nyamakeun manusia karena penjajahan itu tidak memanusiakan manusia jelema teh teu dianggap jelema tapi dianggap keresek baheula mah ku ayat ka ayeuna mudah-mudahan urang sing bisa ngamanusiakeun manusia nu inohong hadir nu beunghar hadir nu pertengahan hadir nu teu gaduh ge hadir supaya naon supaya teu kagokeun nu laleutik santri ge rek main hadroh ke terakhir sholawat mun tadi sing wareg da eta kalimi ku hijrah pois keun ada hadroh ge alus akang ge baheula pantagoni grup teh ngaranna teh alwardah asal wardahan keun dina spekolkeun deui geus eksare lep deui hudak eta teh teknik sebenarnya jadi ieu teh cara bagaimana memanusiakan manusia tah Pak Andi, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak DKM hadir dina ieu kesempatan. Mudah-mudahan jalmi teh urang teh kenging naon kenging kaberkahan tina riungan seueur jalmi. Amin. Ya robbal. Teu bae mandi teh disebut juragan ku batur teh. Bae merakyat Pak Camat, Pak Lurah, keun bae teh disebut juragan, kae juragan teh dina bujur rarag-ragan. Kadang urang ge sarua mun aya acara tahlil maotna nu beunghar wah urang ge sarua kan mendak woi proyek innalillahi parantos muli karomatullah cek aing pok batur pondok umur santri mau panjang umur baheula emut eueuh keur jadi santri da eta santri kana kopeakeun sukro ge
tutupkeun ka dieu ari nu boga eta teh nu boga kamusimahan teh nu hajatna eta panggung di mana teh ponok si ieu teh si pantona ai kadupak teh borol kumaha jeung nu cana kencep sareng toples-toplesna eta akang nu beureum geus santri mah datu ka hayang seuri abi mah boga babaturan eta bobogohan jeung anak RT ya Allah eta jang dibere disubuhan eta jam virus di kieu beureum balas lapar ai pek teh pareum listrik pek teh canggih da bari beureum teh daharna teh harumpun Pak RT teh calon nyentuhan kieu we beureum cok cenah ucap cenah teraskeun ai panglempon calon nituaraegeun krai dia cana teh cenah calon toples-toplesna dipesakan kana ieu ai bareng maikeun tali sapatu teh buru anu ka Kalimantan eta kamana we nyambungna teh kitu urang teh sanajan boga anak dokter tugas di Kalimantan anger aya kararepet mah jeung tatangga terus teh sanajan boga anak tentara tapi tugasna di Aceh hayam leungit mah nu pangagegerkeun teh tatangga pokona mah urang mah sing sarua jeung nu sejen sing guyub jeung nu sejen sing kompak sing akur sing bersatu insyaallah Allah nurunkeun rahmat al jamaatu rahmatun wal furqatu abrabun ayeuna urang keur nyieun masjid sok urang darupung kuing gerek nyumbang penting sabaraha aja ai dunia dibawa maut dibawa lamun dunia di Sumang masjidna dipake keneh heng urang maot di heula salagi masjidna dipake terus ganyaranana ka ece padahal ece na geus eueuh di masjid eta akang geus maot salagi masjid eta dipake sujud kabagean terus tak eta dunia nu dibawa maot teh gitu Pak Andita mumpung keur ngajabat sok aya nu masjid Pak Andi bantuan keng salit 30 sak 60 kardus eta teh keramik nya diantos dari ku abdi mah lintoma ari toma mah ngarep-ngarep tukangeun mending ka hareupeunana we jeung ka urang dieu kabeh da kabeh hayang ka surga sanes mohon aja lamun urang nyumbangkeun keur pasantren salagi pasantrenna dipake ngaji ece mah eta pahalana teh ngocor terus insya man bana masjidan fid dunya banallahu kitu baitan fil akhirah sahaja lamun nyieun masjid di dunia di akhirat pangnyieunkeun gedong insyaallah di surga jadi gedung ayeuna masjid Al Hidayah nuju direhab abi mah urang Sukaratu paling ge bisa ge ngiringan salit ka salit urang dieu hayu urang sami-sami rojong pembangunan masjid sing kompak gotong royong na ngarah tereh inget pada KM eueuh masjid mun teu beres ingat ulah putus asa panitia masjid mah pasti beres ngan lambat atau cepat nama sakitu urang sholawat sama nyai besan kayaknya aya nama cenah hayang emjet heula malah ceuleuh aya jadi da ieu remote na yang robah sora teh si jadi sora soang aya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin warga Babakan Cikiara yang saya hormati, kemerdekaan ini bukan pemberian Belanda dan Jepang, bukan hadiah dari sekutu. Kemerdekaan ini semata-mata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul? 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 Mari memorosot kolor pemajikan TA mitos logor tidak apa-apa kan ada kamu yang mengkecosnya pemajikan kerbaeun ge seureuh kan kamari mah padahal meureun mau baso teh basona teh tinggalin na mobil oh boga salah kita taledor gampang baso bisa dibeli lagi tapi ketika kamu tiada susah dicari lagi. Aing teh
Kang ngarayu. Geus puguh pamajikan jeung abdi mah jauh tanah ka langit. Nya tuh pamajikan malengit, bodas, geulih ceuk batur komo ceuk aing. Ningdaekeun ka ustad pan dihipnotis, kaya lagi can eling. Dari santri mah cinta ditolak, tasbih bertindak. Tak ayeuna ge si nyai tadi di atoh. Ya tiung deh nanya engke tos jadwal emang aing usaha. Aing teh. Aduh, meningkat ayeuna mah beda ece unggal balik teh langsung cai gula. Mun teh cai gula teh manis. Dah sumangat ku salaki. Sakti boga salaki. Nu balik mah sakti. Batur mah melak cau satauneun. Hese, urang mah sajam setengah di Cikatomas jadi jauh dina kardus. So, batur mah nyeun opat sabaraha minggu aing sajam setengah dibuka aya opat. Buka ari di dieu mah, buka naon eta. Akan bae doana we. Kalau Jenulin MJ, Aagil kagok deui. Terus penting ada yang mah temenang leungit cepaan di pepucih. Apa kabar ibu? Alhamdulillah bahagia. Kenapa ini anak-anak hadroh ditampilkan tapi menyanyinya nanti pas gelar sorban? Bukan besar atau tidak yang dikasih, tapi nanti masjid akan jadi saksi di hadapan Allah. Orang Sukaratu bukan warga di sini, tapi punya kesadaran masjid ini perlu kita bantu. Betul tidak? Halo? Teh jadi halus tapi jauh ya. Tidak apa-apa ya ibu ya. Halo? Cek pemajikan daya agim katakeun lagu untuk palsu abdi jadi si ohang. Karena dia mah optimis ompong tapi manis. Nya da wingi si ohang mah bisa da aing ge kitu nya kanan tuh pemajikan teh ih cenah meni goreng patut geuning boga anak teu aing. Ayeuna sora si cepot kieu si cepot. Kalau orang kieu bener dunia teh ka urang digiara kudu sarole hirup teh nya. Ayeuna rek ngabangun masjid pokoje masjid teh pandukungan urang kieu teh nya. Kapomo ka Pandi insyaallah kalau ngabantu masjid mah derek urang dia teh bakal ngarti. Aing dikeprokan juga sirkus aing. Anggap we. Ayeuna mah kana Arifin Ilhamun. Hamba Allah Arifin bahagia subhanallah. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dewan, RT, RW semuanya berkumpul demi Allah, semuanya mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Para santri pun siap siaga di atas bambu, mubaliknya di bawah tidak masalah karena jambung teuing subhanallah. Marilah kita berzikir kepada Allah karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ilham banget kehidupan Ustaz Jepri. Mana kita ke kacamata yang bener kudu di kaca ujang mah bandareng besar. Barunya kacamata dan palurang disu. Opa pada bobok mati payun. Ustaz Jepri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
aliyil adim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Aduh, kata ujai sih kan setepel pipik make kawin kasih sunu mun ka aing mirip mah MC dangdut kemarin nanggap dangdut aing nyaho panggung gede ki mah geus atos teh oncan oh ayeuna we atuh cicing ye MC baheula MC kosidah modern ayeuna ge daek jadi MC ngan hadroh ngumpul dangdut mah era ukopea ya ayeuna nu dinu kawinan ge sok balik aya dangdutan lain keheul lain panatik sok tarakiat suku anu joget ustad mah suku unggul ustad ieu mah balageun ustad ieu unggul nu goreng sok ieu suku Pauh pinah kana bujur Pauh kana sirah tak balik aing aya dangdutan teh ya nawang dangdut heula baheula mah MC kosidah modern sok mabal ti pasantren kapangihan ku guru akhirna aing jadi ustad dari pepatahan ento capek jadi isu nepi ka jam 5 saleutik jadi ustad bahasa jam setengah ge beres pun guru nepi ka reuwas atuh taah guru mah hese diatur ieu mah matak sabangor-bangor ajeun sing turun ka guru doa guru mah mustajab maneh bakal loba dionang nyahan kata ribu nongonan tapi mah keur pasantren ge juhedit juara HS internasional kita mah pada doa guru tuh maupun guru kerima telah nyokot lajak dina parasmanan ge salah nyokot tata hade nu sok di parasmanan teu kenging ngasupkeun lajak kana piring lodor teu kenging bisi nipu kaos meti ditaraju ustad cenah 2 bukur teu dituang dagingna ceuk aing teh nah teh lepok we ku sia eta mah lajak karena Kang Mararasa ulah diasupkeun samara si samara ulah digabungkeun belum beruntung pelebah pandi nu nyokotna ceuk dewan duh ngaracun MC aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Permata Nada hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka Tasakur bin Nikmah Indonesia Merdeka ke-78 tentunya dihadiri oleh anggota DPRD sekarang menjadi Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Camat Cipedes, Bapak Lurah Panglayungan, Bapak RT RW beserta para alim ulama dan Ketua DKM bisa hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya perjumpaan kami bisa menghibur Anda pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Dikeprokan deui aing sirkus. Sudah dapat ieu cenah. Seloba imah jadi penyiar radio pernah di MDK mah dua kali bulan puasa ngomong we deket sisi tembok. Gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurin Anwar di 9,375 MDK FM. Stay tune selalu buat Cici Biona, Cenunung, Cedede dan Cepon semua stay tune. Oke. Pemajikan teh menikah peng-peongan, menikah sepuasa nulis teh penyiar ai pangih teh bulenek. Dari suara mah suara mah meni merayu ai wajah mah menipu. Da geus kagok bogok berarti jadi anu kieu ge bae eta urang kumaha deui atuh bener ge lumayan. Oma Irama hiji deui memeh salah Oma kade lamun boga budak diasuh ku lagu oma eta teh mun salah milih teh hese sare Omo dibere lagu lu tadi mah hek teu dirobah karena sholawat bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca sehingga
budak teh hees teh naon ieu teh bakal jadi tukang museup geus kena da melihat ikan di dalam kolam. Mun lagu oma bakal hese sare, mun aja teu bisa milihan. Gara sok laguna teh ieu Pandi nih. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu, ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bahasa abak bakal hese sare. Bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Atulah komo di teunana sisiku imah mah. Edan jangnya ajengan kieu wae. Doakeun atuh akang teh sing cicing lepas nyiruan kieu sese. Cek supir abdi mah hayo ngalpoe olahraga usum monangan teh jadi ngesang jadi sehat. Eueuh we sapoe nu monang nyeri awak. Cek nu datang teh meni kalem bareng datang. Nya abdi mah ciri khas bareng datang mah dina mobil sok salin ka sepuh naon akhlak. Kayak mana panggung ngecek guru bebas mana ereksi ke kapangal ge. Mana ieu lagi tak tur ka era. Da abdi mah putra pun bapak nu pangbodogna otakna pangbiasana pun adik mah palinter. Jadi jarangku di ustad peneng. Nah, nya ai panggedena mah kitu. Sebenarnya mun hayang boga budak jangkung cek kitab Quratul Uyun eje sing seueur nuang korma dina waktos kandungan 5 sasi. Engke mun hayang boga budak bodas 6 sasi sing sering ngadahar jamu batu. Bener dina kitab eta. Geuning ustad peneng panaing mana percobaan da cikal mohoeun biangna jeung bapak. Tak abi marada kopi kulit teh beda. Naon sababna pun biang nuju hamil teh garpit sabungkus. Jadi abdi mah beuki udut teh di jero patuangan kene. Jadi kapanitia teh kitu tak meunang teh udud eta teh da geus di baheula eta. Jadi eta teh udud teh bohong udang garam teh da geuning dibuka mah eueuh uyahan. Ngomong kopi luwak mah bohong dibuka eueuh careuhan. Nu bener mah sarung cap gajah duduk dipake ku si Abah diporosotkeun aya tulalean. Nah we aku ngomong. Oma Irama mencek pemajikan teh ya minta uang 100.000 ya cek oma ayana 75 100.000 ya 75 100.000 ya 75 100.000 ya 75 jadi we pembukaan lagu Terajana gara-gara eta dikarahi menta 100.000 dibere 70. Eta sejarahna teh yang nyaho terus aya aki-aki eta ngadekan tangkal cau batur di kebon kapangiheun ka oma langsung jangan ditebang karena itu pohon pisang orang jangan ditebang karena itu pohon pisang orang. Aya we pemuda naik motor mundur deui eta make mobil mundur deui di pemudunan ceuk oma rem tangan sekuat tenaga. Jadi eta teh lagu mimiti tangan teh kemana we ngomong diaga di ka sawah bawa teko ari mawa teh neng-teng ari teko teh ceret jadi lagu jadi aransemen neng-teng ceret pan mawa teko neng-teng ceret pan mawa teko mawa neng-teng ceret teko gitu mawa teko teh ceret neng-teng ceret bae da ngaji nu bener mah di masjid ku kiai guru abdi mah lain mah aing mah dina isukan teh jadi omong Pak Andi
panas mere ustad tunu kan buyur kemarin kayak Agustusan aja lana tungkul wae beak mustami tinggal kursi wae balinya ayo bisa real cecak di mere panggung jangkung ge hese kitu aja orang ke masjid heula wang sholawat mudah-mudahan sing barokah sing turun rahmat ya Allah. Sholli wa sallim daiman al ahmad ayo kadir li wa sallim daiman al ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal sormana babakan cikiara mugi di barokahan kami babakan cikiara masyarakat nasarolehkeun babakan cikiara rizkina mugi lancarkeun sadaya cita-cita mugi Gusti kabulkeun sholli wa sallim daiman ala habibina sholli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashabi man qad masyarakat nu sok dagang mugi Gusti lariskeun pagawe jeung nu buru hatena mugi jembarkeun rizkina mugi lancarkeun rumah tanggana tentremkeun sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad ayah bapak sama jabatana amanahkeun aya bapak lurah tugasna mugi lancarkeun anggota DPRD mugi Gusti jembarkeun maksudna mugi hasilkeun masyarakat mugi madepkeun sholli wa sallim daiman ala habibina sholli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Bapak Ketua DKM sareng para ustad mugi istiqomahkeun berjuang nanjeurkeun siar masyarakat sarolehkeun rizkina Gusti lancarkeun para tokoh babakan cikiara mugi yuswana barokahkeun sholli wa sallim daiman ala habibina sholli wa sallim daiman ala habibina wal
masalah namun direngsek sawihan deui sholli wa sallim daiman ala rabbana ya Allah turunkan barokah ke Cikiara ya Allah cabut kesusahan Cikiara ya Allah rengsek masjid Al-Hidayah ya Allah ya Allah cabutkan barokah Cikiara lancarkan rezekina ya Allah hatur hapunten anu kasuhun wa qad yujali harbi sayfi burun walaban aliman jarwa alaihi lisani apabila pedang luka itu masih ada harapan untuk sembuh apabila lidah lukai hati kemanakah obat hendak dicari ikan hiu muter-muter sayu letter sadayana baju jubah celana cutbra yudadah goodbye wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan dong biar lebih semangat lagi.